Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilujes. Kumaha barawargi dararama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah bili dina danget ieu teh aya wargi urang, karabat urang, sahabat tatanggi urang anu nuju teu damang. Urang sami-sami ngadoakeun mugia enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui neraskeun hanca garapan dongeng Sunda anu kungsi katunda nyaeta jejer carios nate si Onyel. Ayeuna teh lepet ka episode 27 nya. Hapunten pisan pribados teh rada carang nya dina mangdongengkeunana teh. Insyaallah mudah-mudahan kapayuna mah tiasa deui unggal dinten nya mudah-mudahan. Dina danget ieu urang teraskeun deui hanca garapan urang teh nya dugi ka mana kamari teh. Oh nya dugikeun ka si Onyel teh niwarang ka Darwati teh kedah sadar kitu nya. Intina mah kitu. Kumaha teu cenah katerasan genrena ieu teh. Kayaknya sate acan diteraskeun pribados teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kawargi-wargi anu parantos ngarojong ngadukung salawasna ku cara ngasubscribe, nge-like, ngakomen sareng nge-share pon kitu deui dedal doana. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun sakali deui hatur nuhun. Atuh kawargi-wargi anu teu acan ngasubscribe mugi aweun ninggalih karesa ngasubscribe nya. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci. Urang enggal bae dikawitan ya si Onyel teh cenah. Wilujeng ngadangukeun. Ayeuna urang sampeur deui carita Mang Adul jeung si Onyel anu keur hut-het nyingkahan amukan Darwati. Ngan meh kabeneran pisan atuh wargi. Ku ayana kajadian si Ocol jeung si Jago nu bisa ngaganggu bah oge teh ya. Harita atuh pikeun sawatara waktu mah Darwati teh dumadakan lesot tina pangaruh sihir teluh santet rejit jeung guna-gunana bah oge. Kadenge harita teh saacana si Onyel teh ngomong, sia Juriga sabalan euy. Gerak keluar si maneh. Sok lamun teu keluar tina awak si Ibi, maneh ku uing bakal dihitutan euy. Cek si Onyel nyarita bari jigah nu nya weh ngagos ka eta makhluk nu ngancik ka awakna Darwati. Tapi meh kajadian nu matak elok. Atuh eta Darwati teh dumadakan katingali leketei. Teu bina weh ti kapuk ka ibunan kapas kabaseuhan. Ngan untung sote mana dek ngagebruk, harita dek ngagebruk meubeut kana lemah. Untung atuh Darwati teh kaburu katampanan ku Mang Adul. Serok Ambu Odah jeung si Onyel ge harita rikat ngadareuketan muru ka Darwati nu kapiuhan. Kadenge Ambu Odah cumarita dibarengan ku kahariwa. Aduh Sujang, moal naon ieu teh si Nyai kitu? Cek Ambu Odah sorana bareube ngemu ka hariwang. Urang candak heula we kalebet Ambu, keun dilebet urang landongan. Cek Mang Adul bari darigdi. Mangku Darwati ka jero imah. Geus kitu. Tilu urang teh ngagugulung Darwati sapeuting jeput. Dina mangsa isukna meranahna mah wanci haneut moyan
Ambu Odah harita teh keur nutu pare dina lisung. Trung 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 lisung diteteg ku halu. Ngawirah mak lireng ngalagu. Ari Darwati atuh harita manehna mah keur napikeun beas meunang nutuan. Mana aya serahna geuwat bae atuh ku Darwati dialaan, dipisahkeun pikeun parabna si jago. Eta beas nu geus bersih meunang napikeun teh atuh brus bae dieurihkeun kana boboko. Sabat jongjon digarawe, jol atuh Mang Adul jeung si Onyel nyampeurkeun ka Ambu Odah jeung Darwati. Aya nu tiasa dibandos kitu ku pribados Ambu? Ceuk Mang Adul nanya ka nu keur nutu. Naon dek miluan nutu hidup teh Jang Adul? Ceuk Ambu Odah nanya ka Mang Adul. Sumuhun Ambu, sada acan pribados neraskeun lampah teh nya. Bade neraskeun ka dayeuh teh aduh. Saheula anan mambade mandosan heula we. Heueuh ni euy. Wing teh dek nuluykeun ka kota teh ya ni euy. Ngan teu puguh we ari jug indit bae mah. Asa eueuh ka era jiga si Mang Adul. Cek si Onyel milu nimru. Har, nah bade neras ka mana ayeuna teh kitu? Cek Darwati kadenge nanya ka si Onyel. Heueuh bi euy. Apanan hayang geura-geura apal atuh wing teh jujutan wing kumaha euy? Cek si Onyel sumangetna keur ngajawabna. Bari ge si Onyel teh cingogo digigireun Darwati. Harita nu katingali Darwati teh keur napian beas. Si Onyel nuluykeun deui caritaanana. Bi si Ibi teh cenah kamari teh dek nyaritakeun teh sababna aya di piruang Bagong lain. Kadenge si Onyel ngingetan deui ka Darwati. Nya kamarinya Sujang. Kaburu poho ibina meureun sare teh labas teuing. Nya ceuk. Aceuk teh nah kunaon atuh jujutanana kamari teh pan nya kabujang ngalalakon lah. Tanyanya cik kumaha cenah kamari teh nyai. Cek Ambu Odah ge atuh kadenge milu cumarita sawahing ku panasaran hayang nyaho. Sumuhun Ambu. Kamari teh wati teh nya maksudna mah bade ngalaregang keur suluh. Ngan mangsa wati keur nya ngagunukeun regang atuh da dumadakan. Bet teu emut kanana naon wati teh. Mana emut-emut teh nya nuju aya di jero lombang. Awak ge meni asa pasiksa klungse capek lain lumayan atuh Ambu. Nya ari wati dek naik heda puguh jangkung. Wati teh ngan saukur bisa sasambat we menta tulung ngarep-ngarep aya nu ngaliwat. Heuh dasar kudu salamet Ambu. Alhamdulillah geuning. Nyaan we aya nu nulungan. Cek Darwati ngalalakonkeun kajadian bari milihan serah dina beas teh. Astagfirullahaladzim nyai. Gusti nu agung meni kumaha nasiban hidap teh nyai. Kadenge Ambu Odah istighbar tuluy manehanana teh sajongjonan mah eureun heula neteg halu. Nah tiasa kitu ningan aja. Ceuk Mang Adul tuluy nanya awahing ku heran. Heueuh nah bisa kitu bi. Nah aya naon nya buah lapar meureun maneh mah. Salatri candahar tadina. Jadi we kitu eling-eling aya dina piruang. Duka teh teuing atuh Sujang. Da ari salatri mah asa teu mungkin atuh. Sabab Ibi teh nya saacana teh geus sasarap heula. Ngan deui eta kajadian teh sabenerna mah lain kakara. Darwati nyarita teh kebat. Harita kaburu katempas ku Ambu Odah. Lain kakara kumaha nyai? Ke berarti minang atuh hidup teh geulis. Ari mindeng mah henteu Ambu. Nanging nya saatosna kajadian kapungkur teh ya.
samangsa wati nampik pangajak kawin ti juragan dadung teh nya tekung si Lila tiap peuting sok aya nu sasambat ngajak ka wati. Malahnya ti harita pisan atuh pikiran wati teh kadang sadar kadang asa linglung amu. Ceuk Darwati katingali manehanana teh nyarita di barung ku Hanjelu jeung di selang ku Hariwa. Hai, gila. Eta mah aneh atunya. Ngan ai tos nampik mah. Rada aya wewengan ieu, paingan ai kitu mah ieu. Ceuk Mang Adul mairan carita. Paingan kumaha kitu? Nya paingan, eta seueur kajandana nu aneh. Sok malah basa wengi tadi mah. Pan aceuk teh ngaranapan kajadian nu matak pikakeungeun atuh. Ceuk Mang Adul nyaritakeun kajadian nu peuting. Heueuh Bi euy, peuting mah maneh teh sia jadi jago silat euy. Tapi alus lah, si Mang Adul gelek ku maneh euy. Silat naon ari hidup Sujang? Da ibi mah tekung si diajar silat. Katingali Darwati jigah ngemu kabingung. Heueuh Nyai, peuting teh hidup teh lir anu kasandingan ku jurig barakasakan. Ngan alhamdulillah weh pitulung nu agung. Sasatna mah heuh sareatna Jang Adul jeung si Onyil hidup teh nepikeun kasadara deui geuning. Ceuk Amu Odah nerangkeun kajadian basa peuting. Loh, Darwati ngadenge kitu teh manehna ngeluk tungkul. Paromana katingali ngemu ka Hariwang jeung salempang kana pinasibeunana. Duh, kitu ningan Amu. Hapunten weh ka Amu katut si Sujang jeung Kang Adul. Ningan wati teh teras-terasan mereka susah. Wish, nah make nyarios kitu aceuk. Datang dosna ge atuh sanes kahoyong meureun. Tos tong janten emudan. Anggur mah nya muga Gusti enggal ngadamangkeun deui we ka aceuk. Mugi asing enggal deui damang sacara bihara-bihari. Ceuk Mang Adul anu teu eureun mantuan nutuan bangsa. Cahag atuh halu ditunda. Tuluy manehanana mawa boboko anu rada gede keur wadah beas nu anyar ditutuan teh. Pok harita si Onyel cumarita. Heueuh Bi euy. Geus lah, tong loba pikiran bisi nyeri hulu. Ayeuna mah anggur sing cager we maneh teh. Heueuh Nyai, geus tong jadi pikiran. Mudah-mudahan we hidup teh sing gerak-gerak sehat deui atuh. Da puguh ge apanan hidup teh asalna ge sehat, asalna cager bager. Nya ka Gusti teh urangna da sehat deui we, urangna da cager bager deui. Ceuk Amu Odah bari ngeurihkeun beas kana boboko. Ari hidup teh nah tulus miang kadayeuh ayeuna teh Jang Adul. Ceuk Amu Odah nanya caritaanana ditujukeun ka Mang Adul. Sumuhun Amu, nya sesatna mah ayeuna teh pribados katut si Onyil depan bade amitan ka Amu sareng aceuk Darwati. Duh, balang siang weh Amu mah. Ditinggalkeun ku hidup duaan teh euy. Heueuh sok keung deui we aweuh deui batur pakumaha. Sok malah sasatna ayeuna kaayaan si Nyai teh ningan keranandangan kasakit nu teu wajar. Lamun hidup saminggu wae mah atuh monok heula di dieu. Nah teu kabeuratan gitu Jang. Hari saminggu deui mah jigahna si Aki ge meureun kaburu balik atuh ti Garutna. Ceuk Amu Odah nyarita ka Mang Adul. Maksudna mah menta tinimbangan jeung kasatujuan. Lamun Mang Adul monok saminggu deui di eta patempatan nah kabeuratan atawa henteu. Ari Mang Adul manehanana ngan ukur melong ka si Onye. Atuh nu dipelong teh herikat nemalan. Heueuh Mang euy lah, karunya geus bae monok heula. Bari nungguan aki-akina balik Mang euy. Sugan we atuh si Ibi ge kaburu cager euy. Duh, nah moal ngarepotkeun jeung matak ngahambat kana tujuan hidup kitu Sujang. Ceuk Darwati nyarita ka si Onye.
Lah ngamat naon da puguh uing mah de kadaya ge can nyaho kudu kasaha-sahana jeung kumaha ieu teh bi sedangkeun waktu uing pikeun miluru jujutan uing ge deui teu diwates lah ku hitungan bulan atawa tahun eta teu ditangtukeun ku si Eyang teh nya kapanggi laratan teh mun tereh meureun syukur mun lila teh mah kapaksa we uing teh gede di perjalanan jadi si Delan ke mah uing teh ngaran teh cek si Onyel sagulak sagilekna teh wangun nu nemongkeun kagumbiraan we asa tebih tina kasedih anggang tina kasusah. Nah miluru naon hidup teh kitu Sujang? Hidup teh miluru naon ieu teh Jang? Kadenge ambu odah ge milu cumarita bari nyampeurkeun ka iring ku Mang Adul nu mawa beas dina boboko. Cing kumaha jujutanana hidup teh dek miluruh naon? Nah naon dek dipiluruh teh ieu teh? Cek Darwati beungeutna cengkat wangun panasarana keur. Nya uing duaan teh can nyaritakeun nu jenterena nya cek si Onyel bari cengkat tuluy rada kabelah kaler saeutik ti lebah manehna cingogo bieu ku kituna mameureun manehna teh canggeuh ge atuh manehanana diuk dina jojodog tah kudu bari diuk ieu lah nyaritakeunana cingogo masieun hitut uing. Sok atuh kumaha caritakeun atuh Sujang ieu teh ibi teh panasaran hayang nyaho. Cikan bet ambu wae ge panasaran naon ieu teh anu dek dituju ku hidup duaan teh kitu jalu. Jadi uing teh kieu uing teh dititah ku si Eyang nih dititah miluruh jujutan uing sabab uing teh cenah kapanggih ku si Eyang teh aya dina hareupeun batu gede nya we ku si Eyang teh dibawa tuluy diurus tepi ka sagede kieuna tah aya meureun lah sabulan ka tukang meureun nya Mang uing teh dititah ku si Eyang pikeun miluruh naon sababna uing aya dina batu tuluy naha cenah saha atuh anu miceun uing terus saha kolot uing lamun aya kolot uing kumaha nasibna ayeuna kitu tah intina mah cek si Onyel nyaritakeun kalayan singkatna tah leres amu pribados teh sasatna mah ngajajabkeun ieu pun alo teh pikeun nyuk curug jujutan mari ieu alo teh nya pami teu diaping maduh hariwang Mang satos datang lengerana amu matapi omongeun sareng balarea ieu deh cek Mang Adul milu nyarita keur atuh saharita dumadakan ngadenge carita Mang Adul kitu teh amu odah jeung Darwati nyeungsirikeun mana beres napikeun beas amu odah jeung Darwati mah langsung bae asup ka jero imah. Sedengkeun Mang Adul jeung si Onyel atuh harita katingali harinit kaleuweung nu kamari kumanehanana kalasungsi kaliwatan nya maksudna mah dek ngalaregang jeung pangpunggaring keur suluh malah lamun meunang suung lemer atawa lalab tangtu bae we kumanehanana teh geus yakin bakal diala. Sasat nama tambah luntang lantung teuing milu cicing di ten ambu odah matak manehanana teh daripada cicing dek mantuan ngala suluh jeung sagawe-gawe. Caturkeun ayeuna mah di imah nabah oge harita katingali aya saurang lalaki ngora anu awakna teh buleud demplu manehanana teh tetela nu katelah si demplu murid kanyaah nabah oge
Kadatangan si Demplu harita teh mangrupa salah sahiji kabungah pikeun bah oge mah. Sabab ari ku kituna mah mun teu kadatangan ku si Demplu mah meureun bah oge teh nasibna teuing kumaha. Sabab apanan manehna teh teu bisa walakaya tuh alatan sabelah pusakana nyelap dina palupu balas dipacok ku si jago basa tadi peuting. Sanajan sasatna kaburu katulungan ku muridna eta bah oge teh atuh tetela manehanana nandangan kasakit nu lain pohara. Teu bina we ti budak anyar disunatan. Lamun leumpang atuh tangtu egang mangsa diuk hese nangtung ari geus ngagolet mah komo deui bah oge teh teu bisa cengkat-cengkat aca. Oh kadenge atuh si Demplu teh ngabalakan cumarita. Atuh bah guru. Nah saha ieu teh nu wani cumantaka samodel kieu teh? Cek si Demplu kadenge cumarita ka bah oge. Anu ditanya atuh harita bari kaayaan ngajemprak nangkarak teh. Manehanana ngajawab bari jigah nahan ka nyeri. Yeta euy, nyawa saha dah manggeluk nu wani turu campur teh euy. Aduh, da umur-umuran ge dewek teh biasana ge can pernah ngalaman kejadian samodel kieu euy. Cek bah oge bari katingali manehanana sumengira nahan ka nyeri. Nah moal kitu aya anu suka anu bebela milu turu campur ka jalan lemes mah bah guru. Nyawa deui euy. Dina mangsa dewek ngagawean eta bakal teh. Dewek kawilang tarap di geus masang heula pager gaib deuleu. Jeung malah nu ngagagaweng pusaka dewek deh. Sasatna mah makhluk punggeuleuk euy. Karasa pisan ku dewek eta nyocona aduh. Aya ni Allah wat linu kieu euy Plu. Linu dewek deh. Leuh mana atuh geus digegeweng beuting teh tuluy kadenge dijebrod. Kadenge di kolong teh kuat gagarapakan. Piling dewek mah eta teh hayam euy. Ngan deui mun teh mah hayam. Apan beuting mah hayam mah sok beong kortokeun euy. Deuleu ieu tuh kuat aduh. Ceuk bah oge katingali manehanana teh cing puringis. Si Demplu menempo guruna katingali hayang cengkat atuh gancang manehanana teh hideung ngaudangkeun nepikeun kaayaan bah oge ayeuna mah jadi gek diuk. Yeuh Demplu, ayeuna mah bogona mah ilaing datangan ka si juragan Dadung. Pangmendakeun waragad keur meuli syarat jeung meuli piubareun dewek euy. Ke samangsana dewek geus cager. Ku dewek dek buru-buru ieu teh disusulan disakalikeun ieu si Wati teh. Urang anggeus sigeun sakalian bari hayang nyaho dewek saha ieu nu boga laku teu matut ka dewek teh euy. Kumaha wani nangtang ka dewek ieu teh. Iraha kuring kudu indit ka juragan Dadung na bah guru. Ceuk si Demplu nanya ka bah oge. Tong dinggeng ke atuh euy. Ayeuna we dewek teh geus teu kuat linu euy. Dewek asa disunatan 2 kali deuleu. Bejakeun we kitu heulakeun keur piubareun dewek. Kalapa hejo 7, hayam tulak danten hiji. Jeung babadotan 7 gagang. Babadotan mah ngala we ilaing ke di jalan sakabaran-baran ge sok aya. Teh syarat duit we kitu 7 bengol. Omat ulah kurang euy. Ceuk bah oge papadon ka muridna. Atuh si Demplu sacan ini teh manehna nanya deui. Ari keur bakalna naon wae bah guru? Keur bakal mah bejakeun we
sarua jeung biasa kitu ngan omat eta dina perkara hayam jamani jeung meh hideung kudu nyaan hideungna euy. Ulah hideung aladan dipulas ku gedah jauh mangala euy. Bisa malikan ka awak si dadung jeung ka dewek kitu cing taliti meulina. Ceuk bah oge mungkas caritana. Geus kitu mah si Demplu teu talang ge manehanana indit ka wates dayeu nu katelahna mah nyaeta ka lemur pasir handap. Maksudna mah atuh si Demplu teh dek nepungan juragan dadu. Hiji jelema jegut nu loba pakayana teh sirikna bro di juru bro na panto ngalayah di tengah imah. Di pipirna atuh buncil leuit di tukangna lega sawah jeung pakaya sejena. Teu sirikna dunya teh ceuk paribasana moal kurang keur dahar 7 paturunan. Ngan anu jadi hanjaka pisan eta juragan dadung teh tetela kasohor jalma beungharana teh lain ladang nu jamuga. Manehanana sok rajeun munjung kana batu muja kana tangka. Dalit atuh jeung dedemit nu balukarana tina kalakuan kitu. Eta juragan dadung teh boga kewajiban kudu numalkeun wadal sataun hiji. Sok malah dina tiap 10 tahun sakalina mangsa dina poe anu ditangtukeun eta juragan dadung teh kudu numalkeun budak orok anu wedalna Jumaah Kaliwon. Ari pikeun manehna mah neangan orok teh atuh teu kaitung hese beleke sabab pikeun jalma anu jugala loba pakaya. Aturan bisa diropea nu hese bisa dibabarikeun nu eueuh bisa diayakeun sokomo atuh piraanan orok tangtu we keur manehanana mah gampang kacida. Kacaturkeun juragan dadung digendeng ku Enden Alitwaratika nyaeta pamajikanna nu sarua ngajurung kana laku salakina. Harita katingali atuh Enden Alit jeung juragan dadung teh keur ngontrol pagawe-pagawena nu keur ngagarap sawah. Sing balik atuh gadag teh, euy, sajamian tah balik atuh, deuleu ku ilaing. Ceuk juragan dadung ka pagawena. Tah belah dieu tah. Sing kandal mopok teh, balik atuh. Ulah asal gadag siada dibayar ku aing ge. Bari teh sirikna eta juragan dadung teh nuduhkeunana teh make indung suku. Ari pagawena mah kangaran ku butuh kana duit. Katamah-tamah atuh teh wani pikeun ngalawan ka juragan dadung. Ukur bisa haget bae nohonan parentah dununganana. Sabat kitu katingali atuh ti kajauhan aya nu datang tetela ngawartosan waktosna seep. Euleuh para wargi seep deui geuning waktosna nya. Sumuhun hapunten nya durasina teu acan aya anu panjang kitu nya. Margi ya dikintu naskahna teh masih keneh aya 4 episode deui panginten nya. Nah bade digabungkeun naonna ieu teh engke nu kapayuna mah. Kedah koordinasi heula sareng anu nyeratna nya beribados. Janten hapunten pisan durasina teh acan tiasa dipanjangan ku pribados insyaallah kapayuna urang ngadongengkeun anu durasina panjang. Sareng deui mudah-mudahan we kapayuna namanya tiasa mangdongengkeunana dina kaayaan sawal atawa napi ieu nya sasi-sasi biasa. Rada peura barawargi ari sasi saung dieu teh. Hoyong ngaragot kopi atuh dah diugerago kawajibannya. Janten rada peura deui. Ta eta hikmatna mah teh nepi naon manfaat anu kanggo ayeuna mah durasina pendek teh supados teu makin ieu nya dugikeun ka ohe-ohe kanyaan tadi ge bau ge teh nya kitu tah para wargi. Sakitu bae atuh nu tiasa kasangakeun dina danget ieu
Pribados nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek ti caletotna basa oge tina kakirangan sareng katetiasaan pribados mugi ya wargi-wargi sadayana kersa ngahapunten kalayan ngamaklum. Oge pribados teh hilak ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos nge-like, ngakomen, nge-subscribe sareng nge-share. Sakitu anu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.